Cing. Aya nu gegeroan di luar kami teh keur di jero imah. Ternyata aya si Tunge, si Husni teh, si Husni. Babaturan kami jeung pamajikanna harita ka imah. Ayeuna euy rada rareuwas. Ya. Aya bule. Neangan tempat, hayangan taneuh, hayangan meuli taneuh. Ente aya euy. Aya nu ngabejaan. Aya kira-kira nu dijual. Lah teuing. Yuk garayu ruang jalan. Jalan jeung urang teh nguriling ka ditu ka deukeut pasisir. Ari cek kami teh, "Ieu alus ye." Lah, nya deui. Beuti foto-foto kumanahanana. Tah ieu cek kami teh. Ditempuan. Harita teh ditempuan. Heeh. Cenah. Mun aya kana tilu atau opat tempat mah ku kami dituduhkeun ka si Husni teh. Geus. Ari geus saminggu ka tukang. Kahareup, saminggu kahareup. Si Ribu teh ngobrol euy kieu, "Cing, apaan itu nu si bule nu si Prengki diuruk taneuna kapan meuli?" Anu ti Padedi teh ya. As. Bener euy. Oh jigira tempo. Ditempo ku kami teh. Horeng teh nu dituduhkeun ku kami eta teh. Terus ditanyakeun ku urang kasih Tunge. Tunge. Kumaha itu? Kabere kami komisina. Tuh da eta mah urang geus apal ti heula. Oh kitu. Urang mah geus apal ti heula sok tanyakeun cenah. Ka pamajikan kami kaberah harita keur aya di Jespa di restoran Teh Omi Dadang teh nu baheula urang Garut kawin ka urang dieu ka urang Batu Karas Teh Omi sok jualan baso baheula mah. Ayeuna biasa maklar tanah biasa disebut broker cenah. Dadang teh. Geus kitu heueuh. Terus kami keur nongkrong. Di hari teh meureun aya saminggu deui. Cing sok degeuran ae kana motor. Cek manahanana teh. Ngan kami teh loba tanya ieu minangkana kami rek meuni euy hayu bade mah ilusia lah. Kami teh dibonceng jeung si Husni. Kuralang kuriling ka ditu ka Jumleng. Mun ayeuna mah deukeut tempatna si Obay. Di dinya Jumleng masih keneh. Rancak Kawung teh meureun. Terus ngobrol nah motor teh cing sabenerna maneh teh dibawa ku urang teh ditamang nuduhkeun saha nu bogaan tanah di dieu ku urang rek dibeuli ngan anu meulina mah anger bae bule cenah. Oh kitu. Tah kabeneran cek urang teh tina motor acan ieu nu Parijal. Ieu nu saho? Tah lamun ieu nu lanceukna ieu nu Parijal cenah cek mah teh. Heueuh nu Parijal. Jigara deketan aku kami ku kami rek deketan ngan kami teu apa ngadeketan teu apa ngadeketan teu apa itu ieu lah ngan ari geus aya saminggu ti harita kurang ti saminggu aya mah atau obat poe jeung anu ngabejaan mun teu salah teh si Tansil euy sil cing naon da si Husni meuli tanah di dinya di Rancak Kawung anu ti Parijal teh nu bener kehed bener oh kitu nu mata ku kami ditanyakeun nih kumaha euy nu Parijal dibeuli kapan cenah kabar hadari nama di dinya meuli anu Parijal. Harita teh bulan puasa deket pisan kana lebaran. Da memehna oge ngomong-ngomong masalah THR lamun payu nu ieu lamun dibeli ku kami ente kabere lah THR lumayan jang beli daging. Nu mata ku kami ditanyakeun deui. Ni atuh kumaha THR-na ari bener-bener mah dibeli. Naon cing?
Da eta mah geus dipager ku kami. Nu mata kula aya asup-asup acan jelema kadinya. Angot menta komisi mah ngaranna geus dipager. Nu mata ku kami mun keur rada merengseng-merengseng rada nafsan. Ayo siap pager. Ayo siap pager. Si pager-pager teh nyaeta si Husni teh alias si Husni, si Bool, si Tunge, si Balong atawa si pager. Nu matak gitu tah. Tapi lantarannya jeung babaturan heueuh lah Barnas, Paduli, Tedut, Teces gitu tah. Bisa hayang apal mah. Beraklah dongeng-dongeng nu lucu jeung manahanana. Nu mata kami rek minta rekomendasi ka manahanana. Lamun mang kira-kira ngambek mah ieu teh moal didongengkeun terus ngan lamun teu nanaeun lah pirana ge bobodoran. Dar bae minangkana kami rek minta rekomendasi kasih Tunge tah. Lucu lah biang.